Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangude sareng simkuring mangnanang beo ayu urang naraskeun hanca anu katuna dina dinten kamari dina jajara carita si Celug Hayam Gaib. Mangga mitra wilujeng ngadangukeun prung. Pokona kudu munangkeun hayam anu alus wadahna euy. Engke ku dewek bakal dieusian deui ku kakuatan nu leuwih rongkah. Ceuk eta bahaja lotang nyanggupan dipikeun ngeusian deui hayam ku kakuatan gaib. Hayam boga curagan soma. Atuh ari geus kitu mah saheulaanan gan soma kairing den Arya jeung Ki Balung baralik wae rek neangan hayam bangkok anu hade. Aya ku kabeneran atuh den Arya nyanggupan pikeun neangan hayam kadai. Kiwari mah urang gancangkeun bae caritana. Mitra kaum dangu den Arya teh kiwari keur aya di dayeuh manehna teh keur milihan we hayam bangkok anu langsung didatangkeun ti luar negeri cenah. Manehna teh keur ngobrol jeung anu dagang eta hayam. Eta si Babah Pehung. Yang mana kok anu sakirana pangharena ye? Berapapun pasti bakal dibeli. Ceuk den Arya tumanya kanu ngajual hayamnya eta Babah Pehung. Pok atuh si Babah teh nembalan. Haya. Semua oge hara deh. Atuh ini mah hayamnya langsung dari luar negeri ha. Nya percaya kok lah. Tapi kira-kira yang mana ya? Anu pangalusna. Pokona anu panghadena ya. Ceuk den Arya harita teh manehna nanyakeun ka si Babah Pehung. Sabab didinya teh loba hayam tapi cenah hayangnya homana anu pangalusna. Pok atuh si Babah teh nembalan deui. Haya. Lamun kitu mah ku we bakal dipangmilih ke atuh. Itu yang paling gede. Oge hayam anu paling alus. Anu gede jeung panjang. Eta hayam turunan hayam anu kelas wahid dah. Cuma hargana rada mahal. Ceuk eta si Babah Pehung. Keun bae kok. Berapapun saya beli, pokoknya tidak jadi halangan buat saya lah. Duitan baik sama kuring kok. Haya. Boleh, halus, aduh. Silakan. Atuh ari geus kitu mah. Hayam bangkok anu gede tur lempay teh. Katingali buntutna oge mani panjang dibeli ku den Arya. Atuh sabada beres mah ijabah kubul den Arya pamitan bae ka si Babah Pehung. Ninggalkeun eta tempat. Terima kasih kok. Hatur nuhun. Saya arek pulang bae. Semoga ayam ini bakal jadi ayam yang bagus untuk diadukan supaya menang terus. Juga nggak pernah kalah. Juga bisa mengalahkan itu ayamnya si Tarman yang namanya si Celug. Ceuk eta den Arya. Semoga ini hayam bakal unggul. Tapi moga keyakinan ini hayam bakal juara. Kamsia. Ceuk eta si Babah Pehung. Atuh ari geus kitu mah den Arya teh ngajingjing hayam bae. Balik bae ka lemburna. Teu kacaturkeun di jalanna geus tepi kiwari mah. Ka imahna ku gue gan soma teh mani bungaheun. Yen anakna teh geus hasil meuli hayam bangkok anu kawilang hade. Tetela bisaan geuning hidup teh milihan hayam teh. Eta hayam teh payus pisan dipasrahkeun ke baja lotang. Pikeun dieusian kekuatan teh ya. Ceuk juragan soma. Mohon Pak. Nuhun ari kanggo mah. Bade iraha ka baja lotang di Pak. Nya isuk we ayeuna mah bisi kaputingan di jalan. Oge tang tuh hidupna teh capek keneh. Saya tuh gitu mah Pak. Enjing abi pasti ngiring deui Pak. Nya alus. Ada rek milu deui mah bae mah. Hasok atuh hayam teh geura tunda jang. Eta geura reureuheun. Atuh ari geus kitu mah hayam teh ditunda di tukangeun ieu mah. Diasupkeun kana jero kandang. Jeung di den Arya teh langsung ngoloyong bae ka kamar manehna rek reureuh. Capek tas perjalanan jauh. Atugan soma mah
manehna karingan ti wanci isukan pikeun datang deui ka padumukan Mbah Jalotang di sisieun leuweung Cibalaran teh. Keun ayeuna urang tunda ngeunaan Juragan Soma. Atuh ayeuna mah urang caturkeun di mana si Tarman harita si Tarman pamitan we ka Nyi Ipit. Kawas anu arek init heula cenah. Teuing arek ka mana teh si Tarman teh? Nyi akang teh arek init atuh. Aya perlu heula sakedeung atuh ceuk eta si Tarman. Bari ka mana kitu Kang wayah kiwari arek init sagala rupa atuh. Kapan ieu teh tos hareupna ieu? Akang arek ngencarkeun heula si Jalug atuh. Sina barang hakan atuh. Ih aya ku aneh akang mah. Bet dikencarkeun wayah kiwari atuh Kang. Kapan biasana oge diparaban ku akang teh. Tara dikencarkeun. Jeung deui aneh hayam teh teu ilahar. Sabab parapna oge kudu anu hanyir wae geuning. Heran abi mah Kang. Ulah heran atuh Nyi. Sabab si Jalug mah hayam beda jeung hayam sejen. Matak diparaban daging oge ngarah cangker, ngarah bedas, ngarah galak atuh Nyi. Lamun diadukeun teh langtu bakal meunang wae atuh. Enya ngan kumani olo-olo we parabna teh. Tapi nah ayeuna arek dikencarkeun atuh Kang. Abi mah teu acan ngarti. Bisi titingkueun dikencarkeun so teh Nyi. Arek dikencarkeun bae di tegalan sineangan jangkrik jeung gaang atuh. Oh kitu. Nyatu tapi mani wayah kieu peuting atuh Kang kan para roek meureun. Ih kapan ngahaja dilatih panona sangkan awas sanajan poek atuh Nyi. Tembal si Tarman aya we pi jawabeunana teh nyieun rupa-rupa alasan sangkan kaharti ku Nyi Ipit. Sok padahal si Tarman teh ngadenge bejayeun Nyi Hati anakna Mang Duye. Tadi beurang tas ngajuru. Jadi manehna teh aya niat arek waraban si Jalug ku bali orok teh. Kabeneran eta Nyi Hati teh masih keneh salembur. Nyata di lembur Ciganok. Eta Nyi Hati teh masih keneh salembur. Geus kitu masih Tarman teh manehna init bae ninggalkeun imahna. Bari si Tarman teh ngajingjing hayamna sakumaha biasa ngageudik leumpang. Usa waktu manehna jongjon leumpang. Pasang rok jeung Pak Hamdi salaku pupuhu eta lembur. Rek ka mana Jang? Mama hayam wayah kiwari ceuk eta Pak Hamdi. Si Tarman reuas ditanya seperti kitu teh da puguh keur boga maksud. Tapi ribut manehna nenangkeun maneh bari nembalan. Pak Hamdi geuning. Bari angkat ka mana atuh Pak? Isim abdi mah bade ngalatih ieu hayam si Jalug atuh sina ngojay di walungan atuh. Oh kitu. Maneh wayah kiwari Jang. Moal tiriseun eta hayam teh. Araraneh teuing. Bapa mah rek nepungan palebe. Aya piobrolkeun ceuk eta Pak Hamdi. Moal atuh Pak, puguh ngahaja supados kiat atuh. Enya Jang. Tapi lain mun enya lain. Eta hayam teh tang tuh lamun dilatih kitu pasti bakal jang diadukeun nya. Mohon atuh. Ieu hayam mah hayam adu. Sapiraku bade dipencit kapan ieu mah hayam adu atuh Pak. Enya apa ge apa eta teh hayam Bangkok hayam adu Jang. Kan bae ari ceuk Bapa mah leuwih hade dipencit wae. Ngarah ke manfaat tibatan diadukeun. Ya bateu hade ngadu hayam wae mah Jang. Koh make tumpangan jeung tarohan mah. Ieu lebar atuh pami dipencit mah abi mah rasa panwungkul atuh Pak. Ceuk si Tarman. Kangaranan karesep. Bapak ge ngarti mah bisa disisirihan. Tapi kapan loba deui karesep nu sejenan leuwih hade Jang. Kapan ari ngadu hayam mah teu dimeunangkeun. Soko mau deket-deket kana tumpangan atau tarohan mah. Bapak ge apa? Malah di lembur Cikotok mah aya pakalanganana sagala rupa oge aya tempatna. Malahan mah para bujuragan anu ngasok ngarukut hayam adu sok hidinya cenah diadukeun teh. Malahan masuk tarohan jeung tumpangan.
tahu ujang mah ulah kabawa ku sakaba-kaba keun we sama terasapnya ulah nepikeun ka make tumpangan jang. Mohon atuh moal. Tapi bapak teh ngadenge beja kebon jeung sawah ujang teh beak dijualan cenah. Nah jang naon atuh? Bapak mah heran lamun dibelikeun kudu aya meureun beuli nyatana dipake meuli naon. Tapi kapan imah ujang tetep we kitu pamajikan angger henteu sugan reuncem mun dibelikeun perhiasan atawa naon kade we jang. Tukang judi masuk ngabureskeun sagala kurang-kurang mah nahan matak sagala beak. Mohon atuh si Tarman teu bisa ngajawab sabab memang bener sawah jeung kebona teh beak dipake tarohan. Manehna judi ngaduhaya. Paham dige manehna geus apaleun ngan pura-pura we teu hafal. Manehna apal yen sawah jeung kebona teh cenah. Eta nu bogana si Tarman teh beak dijualan dipake judi ngaduhaya. Eta pupuh lembur teh nyata paham di kajurungkunya ka wargana. Manehna teh rek mambatahan wae nya atuh bapak mah rek neruskeun deui lampa jang. Sok we rek init mah ka hade jang di walungan mah yah kiwari mah sok kabejakeun loba jurik cai yeuh. Mohon atuh mangga enggak jung atuh ceuk si Tarman rada baeud si Tarman teh dicaritaan di papatahan ku paham di saperti kitu teh. Manehna teu narima da cenah paham dia tadi anggap dapat nguruskeun urusan batur. Kapan rek kitu rek kieu oge karep we kudu mah sanajan beak sawah beak kebon oge. Kapan bogana sorangan teu ngarugikeun batur. Dasar si Hamdi mah bisana teh ukur mamatahan ka dewek atuh. Sok padahal mah kapan rek kitu rek kieu oge urusan aing. Bertepilueun sagala tuh belu riweuh atuh. Hayu jelug ayeuna mah maneh kudu ngahakan balik orok teh atuh ari geus kitu mah si Tarman neruskeun di lampahna. Atuh akhirna mah manehna teh geus tereh ngadeuketan imah Nyi Hati. Katingali si Tarman teh nyalingker kana dapuran haur. Dapuran awi haur nu aya di satukangeun imah Nyi Hati. Jelug hayo gerak ka itu tuh. Itu balik orok gerahakan atuh. Jeleng atuh si jelug teu dilepaskeun koloyong muru ka pipireun imah. Katingali aya pendile jeung damar anu caang celat-celat. Reg atuh si jelug teh ngeureunkeun lengkahna. Bari culang cileung ngawaskeun kayaan di eta tempat. Satu tasna ngarasa aman eueuh jalma. Manehna teh ngorehan pendil anu dikubur. Dikorehan we babareun benak pikeun si jelug mah breh katingali di jerona teh aya bali orok. Atuh geus kitu mah di dahar bae ku eta si jelug mani katingali nikmatna keur. Barang keur jongjon kitu teu kanyahoan kapipir aya suara suku jalma anu ngalengka. Kawas anu keur leumpang muru ka tukang. Puguh we si jelug teh leuwaseun. Ku kitu namanya teh mani ngagalaprak. Garapak. Teh eta cenah inggis katohyan. Atuh damar teh anu deket ka eta pendil teh nepi ka kadupa. Nepi ka pes bae pareum. Bener we kapipir teh aya nu datang nu tajarian ti jangnana. Salakina Nyi Hati anu cenah arek ngajahitan pepoean anu poho teu kajahit. Tadi perang pepoean urut ngajuru nya. Atuh si jelug teh ningali aya nu datang ribut lumpat tinggalkeun eta tempat. Muru ka kebon awi ari jangnana barang nempo kapipir aya nu ngagarapak. Bari jeung ketingali kawas aya nu lumpat manehna reuwasna sabab damar oge nepi ka pareum. Atuh jadi poe kayaan teh teu jelas anu ngagarapak teh. Nah naon ngan bae manehna teh jadi boga pamikiran. Boa cenah jurig, boa aya kunti kajurung ka kereuwas jeung kasieun ku sora anu ngagarapak.
manehna teh langsung balik deui muruka pakarangan imah. Naon teh kuku Kunti ceuk jangnana bari ngarengkok terus muturkeun awakna balik deui ka haru. Sup ka jero imah bari katingali beungeutna teh sepa ngemuka sieun. Puguh we indungna Nyi Hati oge Nyi Hati manehna mani kageteun. Nah aya naon Kang? Sapertos ngemuka sieun geuning. Enya ujang nah naon taeun teh kawas nu manggih kareuwas. Terus kadenge ku mama tadi pipir teh ujang teh ngagorobok nyebut kunci kitu. Ceuk biroh milu tumanya. Bok atuh jangnana teh nembalan. Alah mah dipipir aya Kunti sawaktu abi bade ngajahitan pepoyan dipipir teh aya nu ngagarapak bari damar teh ngadadak pareum moal salah deui nu kitu mah Kunti mah. Ih ujang kitu ku tante aduh menawi teh atuh heueuh sugan teh kunci Kunti cenah nyai. Alah jagaan eta orok kade kudu babacaan sabisa-bisa isi enya ya Kunti sebab itu sok agarapak. Ceket labiro mepelingan kanu jadi anakna. Ambi keung atuh emak bet ku aya bae. Jadi sieun wayahna Kang ulah sare wengi ayeuna mah jagaan abi jagaan orok bisi kumaha onam. Nyanyi kenelah akang moal sare debat ku aya wae atuh bet aya Kunti segala rupa kitu kayaan di mana Nyi Hati nu penyangkana mah nu ngagarapak teh tajalian di Kunti tae eta sok kitu cenah sorana teh ngagarapak lamun katohian ku jalma teh jeung deui gede kayakinan kapan Kunti mah cenah sok ngadeuketan awewe nu keur kakandungan atawa nu anyar ngajuru. Padahal kapanan si jelug lain Kunti anu ngagarapak teh. Atuh ayeuna mah urang caturkeun si Tarman ningali si jelug lumpat manehna kaget. Tapi aya nu nambahan ka kaget. Sabab kadenge di bibir imah teh aya anu ngagorowok Kunti kitu. Moal boa bieu teh cenah. Pangna si jelug lumpat teh sabab kapipir aya bapa pengeusi imah anu kaluar. Anu datang ka tukang. Barang si jelug tepi langsung wae diasupkeun deui kana wadahna. Jelug nah bet lumpat atuh eta meureun aya jalma kapipir sorana mah kawas sora si Nana atuh untung wae teu kanyahoan ku si Nana. Hayu balik ayeuna mah atuh ari geus kitu mah si Tarman mah ninggalkeun eta dapuran haur muru balik wae ka imahna. Hatina reug-reugeus hasil oge teh katohian ku eta jangnana. Ayeuna urang caturkeun poe isukan atuh di imah Nyi Hati kucrud sabab barang wanci isuk-isuk aya nu kapipir kanyahoan tetela pendieu teh geus aya nu ngorehan malah bari orokna ge geus leungit tina jero pendieu. Moal salah deui cenah kudu ngagarapak peuting tadi nyaeta Kunti teh atuh ngeunaan eta bali orok bogana Nyi Hati nya orok Nyi Hati anu balina teh geus dihakan ku Kunti sumebar wae ka pangeussi eta lembur. Kiwari banggeus pada apa malah teh saeutik anu daratang nyaksian hayang mastikeun bener we di pipir imah teh tetela eta pendieu teh geus aya nu ngorehan malah mah damar ge nepikeun ka tiguling. Eta bali orok teh geus leungit geus dihakan ku eta Kunti atuh pageus si lembur eueuh anu ting birigi disarieun malahan mah anu keur kakandungan atawa deket-deket ka bulan aleun manehna teh jadi inggih sieun manehna ge ngaradapan hal seperti kitu diganggu ku Kunti. Ngeunaan eta kajadian ge teupi kana ceulina si Tarman jeung Nyi Ipit. Kadenge keur ngobrol we guna mencatur di tengah imah. Lain akang, aya ku anehnya cenah tadi peuting aya Kunti ngahakan bali orok. Enya bali orok nanyi
Nyi hati rupa-rupa wae. Si Tarman mah hatena mah seuri dah puguh bahasa benerna mah lain Kunti tapi si Jaluk. Tapi pok manehna teh nembalan. Nya atuh aneh-aneh nyi bet aya Kunti ngahakan balik orok segala rupa meureunnan eta Kunti teh lapareun atuh nyi. Enya Kang bisa wae kapan nu kitu masok ngadeukeutan awewe anu kakandungan oge anu tas ngajuru cenah. Jeung deui kitu teh pantes. Kapan imah Nyi hati mah tukangeunna teh aya tangkal haur sakitu gagakna. Enya bisa jadi atuh. Jadi bisa atuh nyi. Keun wae sapira ge bali orok atuh moal jadi matak meureun. Nya duka teuing atuh Kang. Keun wae paling oge meureun ukur sieun we. Jeung deui tiap-tiap anu tas ngajuru teh pasti bakal sieun ngaranapan kejadian kawas Nyi hati Kang. Cek Nyi Ipit bari manehna teh ngoloyong we kapawon. Ari si Tarman mah terus kaluar bari mawa si Jaluk. Arek dipoyankeun bae cenah. Ayeuna mah mitra kaum dangu urang caturkeun di Juragan Soma. Isuk-isuk keneh geus miang ka si leuweung. Si leuweung Cibalaran teh nikreuh we laleumpang tiluan bari mamawa hayam Bangkok teh. Kadenge Juragan Soma teh keur cacarita. Hayu kudu gancang leumpangna, ngara gancang tepi. Kami mah geus teu sabar yeuh. Ieu hayam teh kudu gancang dipasrahkeun ka Bajah Lotang. Pok dibalung nembalan. Muhun Gan. Aduh, mani sae kieu hayam Bangkok teh. Na kenging ti mana ieu teh? Ih, tang tuwe. Kapan ieu teh meunang meuli si Arya ti dayeuh, hayamna ge hayam luar negeri. Nya Mang. Ieu hayam Bangkok teh meunang meuli kuring. Ti si Babah. Ti dayeuh. Tang tuha deh Mang, sabab hayam teh itu lain hayam biasa. Anu aya di urang tapi mah langsung ti luar negeri. Nyata ti negara Thailand. Paingan atuh Jang, ai kitu mah. Tang tos we mahal hargana teh nya. Mahal oge tapi nu penting mah sugema Bapak oge atoheun Mang. Bener. Sanajan mahal tapi keur kami mah sugema. Ieu hayam tang tu bakal kapake oge ku Bajah Lotang. Hayu ayeuna mah urang gagancangan bae leumpangna, ngara gancang tepi. Cekan Soma ngajak kegancangan leumpangna. Atuh nu akhirna mah teu kacaturkeun di jalan. Geus tarapi bae ka padumukan Bajah Lotang nu aya di sisieun leuweung Cibalaran teh. Euleuh mitra waktosna parantos teu nya kapan deui nya. Sageula atuh urang tunda duka ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.